Waktu tidak ayat Bismillahirrahmanirrahim. Apa kena antijadidah waktu jadidah kudu nanya ayat dari dia dinai pisaan imanan karena iman ayat tasdikon kebiasaan pendidikan ilkobi dina hati namun orang dinama kompanku orang ngaku kuring buka bisa kuring mengahiru kuring menggerakkan diri serangan kaitannya kudu nganyar-nganyar karena tauhid dengan nganyar-nganyar karena iman sabab hati ngaku diri buka bisa tak ada nama tulu ke Allah ke kuring dibisakan ku Allah jadi kan buka bisa nanti Allah hanya waktu jadi gak ekon imanan atas hukum wakil istilahi yang ahli ngaran tasdik istilah atau iman atas itu ahli tasdik kualitas tasdik eta itu kodun nekatkan bil kodi kuate ate nekatkan yang anu buka bisa teh Allah anu tadi nama kan urang buka bisa nu buka hirup teh urang kuring hirup berarti kuring buka hirup ayo nama ditekadkan dibalikan ke Allah Allah anu ngahirupkeun kuring jadi nu buka hirup teh Allah itu kodun bil kodi ate nekatkan yang Allah Ta'ala anu buka hirup wa ikrahun jeung ngaku atau letakkeun tulisan tulisan ate nekatkeun tulisan oge letakkeun gitu hate nekatkeun tulisan letakkeun yen anu boga pagawean teh Allah kuring dibisakeun bari hate nekatkeun yen Allah anu ngabisakeun nekatkeun ku hate kana naon karena benerna jeung letekkeun kana naon benerna tulisan di makana perkara jaan sumping bihi nyandak itu masa nabiuna nabi ulang sadayana Muhammadun tegasna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namun sumping ti kanjeng Rasul ditekadkeun ku hate yen eta anu bener sarta lisan ge ngabenerkeun lain ngabenerkeun tulisan numpul tapi jeung hate lagi ngabenerkeun karena non perkara anu sumping ti kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata kudu diyakinkan tulisan Muhammadun Nabi Yunal Amirun Nabi Fala Ahadun Nabi Yunal Amiru Nabi orang sadayana teh nu marentah annahi anu nyegah Fala Ahadun abaro fi qaulila wala na'am Allah nupang benerna nyebut late kecuali Rasul. Gitu. Allah nupang benerna nyebut naam teh kecuali Rasul. Rasul mah nyebut late bener perkara nu madarat, nyebut naam teh perkara anu manfaat. Kadang-kadang salian Rasul mah nyebut late nu manfaat. Nyebut naam anu madarat. Pas datang perintah ti Allah ulah. Gitu. Pas datang perintah tidak nafsu, naam. Jadi, kan diperintah nafsu orang lakukan, kan Allah merintah orang malah ngejauhan. Eta kita yakin karena Nabi Yunal Amirun nahi fala. Nganyar-nganyar deui karena iman, jeung karena ngabenerkeunana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun anu sumping ti Rasul ditekadkeun ku hate yen eta teh bener. Jeung lisan urang ge ngabenerkeun. Lillahi ta'ala sumpingat ya Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul teh jalmi diutus ku Allah pikeun ngadugikeun undang-undang Allah ka jalmi-jalmi anu ditaklif ku Allah anu kalah. Eta Rasul nyanatna undang-undang anu disebutkeun hukum syara. Jadi hukum syara teh undang-undang Allah anu dicanat ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan kan kurang benerna sarta lisan urang ngaku kana benerna. Dalika kalawan anu parangtos ditutur ayeuna dalika kalawan kuni kalawan anu parangtos.
min annallaha ta'ala kina sinna Allah ta'ala wa Allah ta'ala al-dama al-mawjud wujud di Allah membuka pegawaian di Allah makhluk mah sakadar asar afal Allah ta'ala nu diwujudkeun ku Allah teu boga wujud waktu wujud teu boga bisa waktu bisa eta asar afal la fa'ila illallah daya nu gaduh pada melan kecuali Allah jadi salian ti Allah mah lain ngebukaan pegawaian tapi pegawaianan jeung dakiah manehna eta kabeh asar afal Allah Allah itu dulu mau salian ti Allah teu aya aya mah Allah ngumpul namun salian Allah aya dah diayakeun ku Allah jadi di mana wujud diayakeun waktu wujud itu bukan wujud wujudna usaha anu ngayakeun kurang wujud anu Allah wujud di diri kurang tak wujudna makhluk mustafadin min wujudillah wujudna asar afal Allah meunang ngalapain tina wujudna Allah artinya mun Allah tuh wujud asar afal moal wujud kan mata asal apa kabeh kali Allah ku akal Allah kabeh kali Allah ku sifat Allah kabeh kali Allah ku aku dan Allah illa ayyakuna dipikayan sampurna ayatima geus sampurna layan kusi geus cukupan naon yakinu kayakinanna sehingga ngabenerkeun anak Rasul teh ngabenerkeun anak naon anu salatu Rasul teh sampurna yakin anu sampurna yakin teh nu kumaha al yakinu ari yakin eta al umum wali wali sakit dulu kita mana ari ngaran yakin teh nya eta nyaho kalayan teu disampuran ku mamang amun nyaho tapi dicampuran ku mamang lain yakin eta teh cek ahli tauhid ari yakin cek ahli hakikat wa inda ahli hakikati jeung mun ulama ahli ma'rifat ngaran yakin teh ru'yatul iyani eta ningali nyata bi kuwatul imani ku kekuatan iman tu sabab iman kuat iman hakul yakin maka tajawi karena naon karena perkara nu tapi Allah boga wujud maka tajawi karena wujudna Allah Allah boga bisa maka tajawi karena bisana Allah ulun bisa ningali hate kana kuatna Allah kana hirupna Allah saking sampurna yakinna ketika ningali nyata ru'yatul iyan teh tajalli maksudna kuatul iman ru'yatul iyan ningali nyata ku kekuatan iman naon maksudna tajalli lantaran yakinna sampurna maka sirna nyaci ka hadrat Allah ru'yatul iyan ya jadi yakin cek ahli bagir mah nyaho anu teu dibarengan ku mamang eta yakin cek ahli bagir tapi yakin cek ahli hakikat mah ajali ningali nyata gitu. Ningali nyata kunaon fuksir ningali afal Allah ningali sifat Allah ningali dat Allah kunaon fuksirna ningali lain ku soca lain ku qalbu lain ku ruhu tapi fuksir ate anu alat anu lagi ningali ka Allah mah lain qalbu lain ruhu tapi sir qalbu mah alatnya nyahokeun Allah ruhu mah alat ka cinta ka Allah ari sir mah alat tajalli ningali jelas ka Allah taala karena apana atau karena sifatna atau karena zatna abil hujjati lain kalawan dalil lain kalawan hujjah wal burhani ditulisna dalil lain yakin anu ladang dalil lamun yakin ladang dalil mah eta ma'rifat am disebut kompar ku awal yakin kalawan dalil anu yakin ditajalli eta nu ru'yatul iyan ma'rifat khos anu tauhidna wahidiyat wahdat ahadiyat tauhid wahidiyat wahdat ahadiyat teh tauhidna anu mana ru'yatul iyan nu tajalli ka Allah eta maksudna ma'rifat khos musyahadah teh namun yakin bil hujjah al mahjub anu mahjub lamun yakin bila dalil al wasil urang teh boga dalil saur yakin iyan ningali jelas artinya ningali jelas teh musyahadah tajalli ka Allah tajallikan afal Allah tajallikan
sifat Allah tajalikan Allah Allah eta ru'yatul lian kemudian wakila jeung diucapkeun naon al yakin cekil mah eta al ilmu al hasil ba'da saki sagis mangmang cip sakawa mah ngalan yakin teh nyaho sagis mangmang tadina mangmang heula leungit ke mangmang mah tadina nyaho di mana mangmang leungit eta yakin dan bener tadi al ilmu wajawalul akli al yakinu al ilmu wajawalus saki ieu mah tadi kene jadi yakin cek ahli agama nyaho kekacampuran ku sah ari yakin cek ahli makrifat husna cek ahli musyahadah ru'yatul iyan bikuwatil iman sir nyaksikan apa Allah sir nyaksikan sifat Allah kekuatannya iman mana iman hakul yakin ari iman ilmu iman taklid mah bisa tajalli ka Allah teu aya kemampuan tajalli ka Allah dina hate anu ngan sekadar iman majibin atau iman taklid atau iman bidalil jadi yakin teh bagi dua cek ahli zahir mah nyaho kalian teh dengan usaha tapi cek ahli batin teh ahli musyahadah ada cek ahli musyahadah mah cek dina tingkatan maqam waliullah yakin teh naon ru'yatul iyan ningali kusir apal Allah bisa katingali kunaon kusir lain cuaca ningali sifat Allah bisa katingali kunaon kusir jadi sir alat apalagi nyaksi karena sifat Allah nyaksikan apal Allah Ta'ala gitu jadi ru'yatul iyan dikuatul iman mah eta mah yakin anu nurutkeun ahli hakikat atau nabi yakin menurut mahbub Allah teh waliyun kan disebut yakin cek waliyullah mah ru'yatul iyan dikuatil iman kuat mana iman kuat teh nyaeta tikawitan iman ainul yakin ari ainul yakin teh yashaduka agamaka diwujudihi iman ainul yakin nyaksikeun kana sir anjeun kana eueuh mah karena nyaksi kana ayana Allah sabab nyaksi sifat Allah sabab nyaksi afal Allah makhluk leungit disebutna para eta teh yakin teh jadi jangan tina makompana ari makompana teh hate nu kasumpingan nuril ilmi kan anu sumpingan hate teh aya tilu nuril akli nuril ilmi nuril hati kamu nuril akli mah ma'rifatan anu yakin ka Allah bidalil teh lamun nuril ilmi mah nu mata jadi hate ana ti makhluk tajalli ka Allah eta nuril ilmi namun nuril hakiman nyaksikan nurut lain pun nyaksikan afal Allah lain nyaksikan sifatul asma Allah tapi nyaksikan nurut Allah malah afal jeung sifat Allah mah teu kumaha buka saksian itu nurut Allah Ta'ala eta disebutna hadrat ahadiyah waliyullah anu tingkat 40 teh anu kumaha nepi ka hadrat ahadiyah tak waliullah teh aya waliullah aya wali perkenahan wali kitu tingkat derajatna waliullah lain buka ahingan bisa ngapunga pangsangsa nu kageun tapi kunaon disabab yakinna ka Allah yakin ka Allah bener-bener kan yakin al dina maqam wasilin yakin dina maqam alifin bener-bener kan yakin dina maqam alifin yakin dina maqam wasilin yakin dina maqam masjid lamun masjid jamul jami lamun wasilin maqam jampu jadi aya maqam jampu aya maqam jamul jami aya maqam jampu wal farqu eta maqam waliullah jadi luhur jeung harapna derajat waliullah kumaha maqam matak maqam teh derajat hakikat maqam teh eta lain kada aya wali tarang teh sabikeun lain jadi dilalakan wali kan kudu jadi tanda wali itu mah kesepikeun maksudnya kan wali aya nu teu kesepikeun dia teu meunang urang mah ngahormat aturan
lagi ciri wali malah mau jadi kan usul kalau ciri wali lagi sekitar lagi kita belum sangka wali terbahar terminum wali ada 12 tahun sudah lain yang ciri wali lu mau kita dahar lain wali disangka itu dahar wali dahar juga ada usul waliullah gitu maka seperti juga kalau usul waliullah nah waliuti wali wasilin kalau pertengahan wali jakin majdu naik doi derajatna kauliana naik doi karena makom jabwal marfu tak sampurna yakin sampurna makom mursyid anu sampurna teh anu nepi ka makom ahadiyatul jam'i wal arti gitu wallahu a'lam al-ihtiqa'u bil maqifah dalam makom jam'i Thank you.